Imah teh teka betahkeun. Najan ayana di pasisian disebut di pasisian sote pedah we deket ka wates kota. Imah camperni model kaayeunakeun minimalis teh cenah. Atuh dahayang imah di tengah kota Bandung mah beuh manang disabarahaeun hargana jeung geus eueuh lahan ongkoh. Meuli imah di dieu ge meureun geus diitung sakumaha anggangna ti tempat pagawean, wayah kumaha macetna di jalan, wayah kumaha kudu nganteur budak ka sakola jeung sajabana ti eta. Tapi aya untungna lantaran padeukeut jeung pilemburan, padeukeut jeung pasawahan, disebut untung teh pedah we hawana seger keneh, teu cara di tengah kota, bayeungjang jeung haringhang. Keur mainung mah geunah we nu aya diangkir ka kota teh mangpuluh-puluh taun cicing di pilemburan, najan sapopoe jadi guru sakola dasar ge angger we ulin ka Bandung mah arang langka. Can lila pangsiun tina guru teh aya kana 5 bulan mah sageus pangsiun asa eueuh cabak. Kadangkala ngarasa kesel komo sanggeus sarakina miheulaan mulih ka jati mulang ka asal. Hirup asa cuang cieung, matakna waktu diangkir ka kota ku anakna giat nyanggupan. Keur mainung nu kaimpleng teh bakal resep ngasuh incu. Mangkaning incuna teh aya 2, nu hiji awewe kakara sakola di SD kelas 1, ari nu saurang deui lalaki kakara umur 4 tahun jalan. Keur meujeuhna kembang buruan lucu ku capetangna. Bageur boga minantu teh karasa kanyaahna ari ngobrol omhang toleh nyeleukkeut teu seuri. Geus aya kana sabulana bareng jeung anak teh sapopoe ngasuh incu nu leutik nu gede. Ari nu gede mah sanggeus balik sakola malah apan dipapagkeunana oge ka sakola teh ku mainung kana beca nu geus langganan. Ari kaprak-keprek di imah mah aya nu babantu. Budak lanjang ti Cilacap. Halus deui budak teh, gawena geten, masakna pinter, nyeuseuh bersih, sagala pagawean kasiwer kapake deui. Anakna jeung minantuna taraya di imah, kaduanana digawe, nyiar kipayah keur hirup jeung huripna kulawarga. Resep ngasuh incu teh ceuk pikirna teu beda jeung ngasuh barudak di sakola zaman keur ngaguruan keneh kelas 1 SD. Tapi sepisan jeung apal kana lileungranana ngasuh budak. Ongkoh deui incuna mah eueuh nu bangor, eueuh nu pikakeheuleun. Sigana perbawa ti indung bapana nu bageur. Incuna mah tara nepi ka ceurik lolongseran, pedah teh diturut ka hayangna. Tara kaciri hayang jajan di warung atawa hayang meuli cocoan, estu barang dahar teh cukup kudu aya di imah. Kitu deui cocoan. Lain pedah di imah sagala aya atawa owol ku duit keur jajan, tapi dibiasakeun ti leuletik, dibiasakeun tara jajan, dibiasakeun tara barang beuli sakahayang budak. Atuh da sok tresep mun ningali budak leutik ngarenghik hayang jajan teu kaok ningali warung komo mun bari keur nyemah. Bada isa incuna nu leutik dipepende ku mainung, dihariringan ku pupujian, digebran ku tungtung samping. Budak teh reup sare tibra bari leungeunna nangkep ka mainung. Mainung neuteup beungeut budak, buukna diusapan, celengok dicium, kasep budak teh. Antep neuteup beungeut budak teu karasa dina kongkolak panon mainung aya nu herang ngagedang. Celengok di budak teh dicium, majarkeun sok leuwih nyaah kanu jadi incu. Ieu pisan nu karasa ku mainung. Ditahan teh naha kalah kabeuki merebei cimata. Lutrak
kenapa ento aya nu muka minantuna rek minahkeun anakna ningali Ma Inung rembay cimata kalah ngaheugeu neuteuk. Kadieu geulis ya kana pangkuan emak. Minantuna ngagoloyo Emak teh teu damang. pokna Henteu geulis, emak teh rembay cimata teh bakating ku bagja. Kuduna mah teu kebat ngomongna. kedahna naon emak? Ma Inung ngahuleng semunu hanjak ngaleupaskeun omongan. Geulis, ieu kabagjaan teh lain milik emak sorangan. Kuduna mah aya deui nu ngarasakeunana. Nyaeta akina ieu si Kasep. Ngomongna teh bari ngusapan incuna nu keur sare ngagebrak. Dikitukeun teh minantuna nangkep ka Ma Inung. Bet teu ku hanteu deui kalah ngiluan merebay cimata. Aya nu nyedek dina angen, aya nu nyodok kana ti koro. Mak, Cenah bari nangkep ageu. emak teh hayang noroweco. Emak teh hayang sagala diomongkeun. Kasih jenat kumaha lucuna ieu si Kasep. Kumaha pinterna si geulis. Emak teh hayang nyarande kana dadana. Hayang ngadengekeun keteg jantungna. Tentrem nyarande dina dadana mah. Emak teh sok diusapan. Bari manehna murintil-murintil buuk emak. Emak teh hayang mencet tak-takna. Memindeng karasa cangkeup. Emak teh hayang ngabalut tonggongna ku minyak gosok. Waas ku teurabna. Mun inget kadinya emak sok merebay cimata. Inget ku belana. Inget ku heureuina. Inget ku poksangna. Mun emak rungsing ku pagawean manehna sok ngabeberah. Sok ngarancet pundak bari heureuy noelan iga. Emak teh asa diheulang. Nya kaharti ari kitu nama salaki nama Inung maot ngadadak teu kungsi geuring heula keur salat subuh teu cangkat deui. Ceuk omong batur mah cenah serangan jantung. Aya deui nu nyebutkeun kasakit angin duduk. Maotna teh sababaraha minggu sanggeus Ma Inung nampa es kapangsiun. Minantuna nginghat lalaunan dina lahunan. Geulis, urang doakeun yuk. Ma Inung cengkat bari nyengkatkeun minantuna tuluy kacai rek wudu. Minantuna mah regeyeng ngangkat anakna dipindahkeun sarena ka kamarna. Biasa hari poe Sabtu teh Ma Inung mah sok saged make baju olahraga, di topi, di sapatu. Atuh incuna nu leutik ge sok dibawa. Sarua make baju olahraga, sarua cenah make topi, make sapatu. Hari poe Sabtu mah anakna jeung minantuna araya di imah teu digawe. Jadi nu nganteurkeun ka sakola atawa ngajemput incuna nu gede teh bisa ku indung bapakna. Ma Inung mah laluasa ngadon olahraga, ngurilingan komplek, leumpang we bari ngasuh incuna nu leutik. Harita ge kakara balik ka imah teh meh jam 10. Padahal inditna teh di jam 6 mula rebun keneh. Sapatu kalotor pinuh guleutak atuh bajuna ge sarua kalotor. Malah sapatu olahraga nu Ma Inung mah dijingjing, incuna diiringkeun bari luut leet kesang. Puguh we anak minantu leuwaseun disangkana labuh kasolokan. Resep adek mah ameng di sawah. Kitu ceuk incuna Ma Inung hari weus-weus ngomongna semu cadel.
Nya tadi teh emak ngilu tandur nu kasep mah uluh ketek we dina leutak. Cek Ma Inung. Beungeut Ma Inung semu beureum. Kayohna kapanasan. Jeung cemong ku leutak. Anakna Ma Inung jeung minantuna teu lemek teu nyarek. Ukur neuteuk ka anakna jeung ka Ma Inung. Kudu ngomong naon atuh rek nyalahkeun sieun Ma Inung kasigeung. Rek nganaha-naha Ma nya kakolot. Ibak yuk. Minantuna Ma Inung ngajakan budakna bari ngalaan sapatuna nu pinuh ku leutak. Keun we cenah atuh useula kesangna. Engke we ibakna sareng Ninung. Bari nyareret ka budak. Ma Inung sok disebut Ninung. Nenehna tina Nini Inung. Sanggeus beres mandi jeung ngamandian incuna, Ma Inung kaprak-keprak di dapur, mantuan minantuna masak. Kacirina teh keur nyieun angeun haseum. Ma Inung ngomong ngarasa sono kana taneuh, ka sawah, ka kebon, kana pepelakan, kana pare, kana kekembangan, kana tangkal peuteuy, kana tangkal rambutan. Atuh da di kota mah iraha manincak taneuh. Kitu pokna teh. Sapopoe make sendal, make sapatu. Di imah, di pakarangan, di jalan, dina mobil, tara reupas ti sendal. Hirup siga nu embung wawuh kana taneuh. Matakna basa ningali aya nu tandur. Emak teh gebrus urang ngilu tandur, ancrug beblekukan. Ma Inung ngoroweco, cenah karasa kumaha ngusapanana leutak kana dampal suku, kana keuneng, kana kulit suku. Karasa leutak ngabagiakeun tungtung ramo. Karasa taneuh ngabagiakeun getih nu ngamalir dina urat-urat. Geterna nyak sera kana tonggong, kana sirah, kana buuk. Taneuh mere ajen harti hirup, mere tenaga, mere energi positif. Ceuk Ma Inung keneh, awak urang teh kudu wanoh kana taneuh, ulah jejereged mun nincak taneuh. Tong poho awak urang teh asal muasalna tina taneuh, tur bakal balik deui kana taneuh. Kumaha rek mika cinta ka lemah cai, mun suku ge salawasna make dadampar, make sapatu, make sendal, tara antol pisan kana taneuh. Atuh moal karasa energi positif tina taneuh kana awak teh. Di dayeuh mah hareupeun imah di tembok, di jalan make aspal atawa di beton. Saincak-incak teh ukur aspal jeung beton. Dimanaeun kudu wawuh kana taneuh suku teh. Sakalieun budak teu make sapatu atawa sendal ge, apan dinaha-naha. Bisi kotor tea, bisi aya cacing tea jeung sajabana. Ieu tahu rek digoreng. Muhun mak. Ma Inung ngagoreng tahu, dibulak-balik. Mun ditilik-tilik hampir kabeh kadaharan asalna tina taneuh. Nu matak kudu nyaah ka lemah cai, nyaah kana taneuh jeung cai teh ulah ngan ukur lalambe. Terus Ma Inung ngomongkeun kegedean pamarentahan nu baceprot pidato kudu nyaah ka lemah cai. Tapi sakalieun ngilu panen ge di sapatu karet nu neungah bitis, damung baseuh, embung keuna ku leutak. Atuh leungeuna make kaos, sieun ateul meureun. Ucap jeung lampah patoja inyah pisan. Moal enya nu kitu disebut mika cinta ka lemah cai. Minantuna nu keur nyiksikan bawang beureum ukur ungut-ungutan, teuing ngarti teuing henteu. Mak, upami minggu payun urang ka Cangkudu kersa? Ka Cangkudu? Ma Inung neuteup ka minantuna semu teu percaya. Muhun mak. Abdi bade milari nangka asak. Aya nu pesen ti kantor. Sareng kaleresan. Apan teteh sakolana pere.
da beureum dina kalender ge. Incuna Ma Inung nu gede sok disebut teteh. Ma Inung jigra kaciri dina sorotanona. Ma Inung gumbira kaciri dina ucapna. Ma Inung hayang geura indit. Minggu hareupna mobil nyemprung kawetankeun, Ma Inung diuk di hareup gigireun supir. Nu nyupirna anakna. Di jok tukang incu-incuna jeung minantuna. Inditna poe Jumaah sanggeus baralik gawe bada asar. Ambeh nepi ka lembur bada magrib. Memeh Ciawi mengkol ka Kenca barasna ka Cipanas. Di Cipanas eureun heula ngilu salat magrib. Teu lila da hayang buru-buru nepi. Ti dieu mah jendela mobil teh tong ditutupkeun kabeh. Tong make AC. Ambeh karasa hawa seger meungpeung teu kudu mayar pajeg nyeuseuk hawa teh. Maksudna mah Nya baheula mah cai ge teu kudu meuli. Di lembur mah apaan unggal imah ge sok nyadiakeun teko jeung cangkir di hareupeun imah. Bisi aya nu ngaliwat hanaan. Apaan ayeuna mah cai ge kudu meuli. Sigana ka hareup mah hawa ge kudu meuli atawa dipajeg. Ma Inung ngagorolan nyaritakeun cai. Yen cai geus jadi barang komoditi. Geus jadi inceran nu boga modal. Siga anu ngabaekeun yen cai teh hak asasi. Kuduna mah sumber cai teh dikokolakeun nu hade. Ulah sagawayah dijual kana boga modal keur dikomersilkeun. Kudu aya strategina ngokolakeun cai. Jaganing geto, krisis cai bersih bakal karandapan. Hirup teh nangtung dina taneuh, nyeuseub hawa, nginum cai, ngasakeun dahareun make seuneu. Nu encan make duit teh ambekan nyeuseub hawa. Teu kebat ngobrol dina mobil teh da kaburu nepi ka imah Ma Inung di lembur Cangkudu. Isukna pabebeurang sanggeus ibun tuus, Ma Inung ngahiras tetanggana neangan nangka jeung kalapa ka kebon. Ari Ma Inung ngabringkeun saanak incu rek mersihan kuburan salakina. Bapa hidup teh keur emak mah pahlawan. Nu teu weleh mere inspirasi. Nu teu weleh ngajurung emak sangkaan betah jadi guru. Nu teu weleh ngingetan sangkaan hirup kudu jujur. Najan bapa hidup sapopoena ukur tani karasa kanyaahna. Mere conto kudu disiplin. Meureun karasa ku hidup ge. Anakna Ma Inung unggut-unggutan. Nya da karasa kumaha ngajurungna hirup kudu wekel. Nu kadenge keneh teh soal disiplin. Cenah sakola teh teu beda jeung melak pare. Kudu nyaho iraha tandur, iraha ngagemu, iraha ngayuman, iraha mindo, iraha mangkas, kitu deui sakola atawa kuliah. Kudu nyaho iraha ngapalkeun, iraha ulin, iraha ulangan. Ulah pacorok bisi hasilna gabu. Ma, urang tembok we atuh kuburan apa teh? Ma Inung ngareret ka anakna. Keun we heula. Ayeuna mah cukup ku tetengger ieu. Keur ciri mah apaan ieu aya hanjuang jeung samoja. Hanjuang teh tanda sangkan urang inget hiji waktu mah urang ge bakal hanju. Nu aya di jero taneuh ukur tulang semu bodas. Sarua jeung tangka samoja nu semu bodas. Sanggeus beres meresihan kuburan, nyabutan jukut jeung ngadua, anak incu mah ditah balik ti heula. Mak mah rek di dieu heula. Sakedeung deui. Bari ngelapan, tetengger nu geus bersih. Ma Inung candukul keneh, nyorangan, leungeunna ngagepluk-gepluk jeung noelan taneuh kuburan nu semu hideung. Loba nu hayang diomongkeun, loba nu hayang ditepikeun.
lalucu sarehat gelis jeung kasep incu teh bagja pisan indung mah. Ngan ukur kitu nu kedal halon kaciri dina kunyem bibirna kerewek kana kantong keresek urut wadah kembang nu dipake nyekar leungeun mah indung ngarawut taneuh tina luhureun kuburan. Pamirsa mung sakitu anu tiasa kapihatur kirang langkung nasim kuring nyungkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.